Assalamualaikum sampurasun baraya. Wilujeng sumping dina video tutorial nyieun kuis interaktif dina web Genially pikeun pangajaran biantara. Nepangkeun wasta Pun Syahlan Nailah Yusuf salaku mahasiswa aktif program studi pendidikan bahasa Sunda Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Ieu video tutorial teh pikeun nyumponan pancen mata kuliah teknologi digital dina pangajaran basa Sunda nu diampu ku Bapak Haris Santosa Nugraha MPD. Genially mangrupa web nu bisa ngarojong pikeun nyieun media interaktif saperti poster, infografis, PPT, kuis, jeung rea-rea deui. Simkuring ngarasa kurangna media interaktif nu bisa ngarojong pangajaran biantara. Kukituna, ayeuna ieu Genially mangrupa solusi sangkan guru bisa nyieun media interaktif pikeun ngarojong pangajaran biantara. Tah, sata acan dilajeng kana tutorialna, hayu urang sasarengan ngarojong ieu konten ku cara subscribe, komen, jeung like. Hatur nuhun baraya. Ayeuna mah urang lajeng wae kana video tutorialna. Baraya tiasa search Genially dina Google, lajeng klik nu pangluhurna. Mungkin aya tampilan sapertos kieu, lajeng diklik wae. Ieu tiasa dipilih ku baraya sadaya. Daftarna tiasa ngagunakeun Google, Microsoft, Facebook, oge email. Tah, ieu tampilan nalika tos login, lajeng klik template, tuluy urang tiasa milih template luyu jeung kabutuhan urang. Lajeng urang edit, warna tiasa dipilih luyu jeung kahoyong urang. Gentos tulisan ku judul kuisna. Slide 2 nyaeta waktu tiasa dianggo atanapi henteu ge teu sawios. Slide 3 lajeng wae pikeun nyieun kuisna. Eusian ku soal oge jawaban. Cirian jawaban mana nu benerna. Waktu pikeun ngeusian soalna tiasa diedit. Aya layout nu tiasa dipilih ku urang. Tiasa oge ngagunakeun gambar pami dibutuhkeun. Ngagunakeun Genially teu kudu berlangganan atawa premium, nanging versi haratis miboga sababaraha hal anu jadi kahengkeran saperti ayana watermark Genially nu katingali, kawatesan dina milih template oge fitur sejenna. Kami atos ngadamel soalna, slide anu teu digunakeun tiasa dihapus. Slide akhir tiasa dianggo pikeun mere katerangan yen kuisna parantos rengse. Klik share lajeng salin link pikeun dibagikeun ka siswa.
Sakitu wae video tutorial ti sim kuring. Mugia tiasa manfaat. Hatur nuhun baraya sadaya.